Sunda bade nampilkan acara non formal nyaeta acara patepang tahun nadea. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Arifah. Halo Laras. Wah, kado mana gede pisan? Iya nih, kado mana teh mana? Iya, kado abdi. Tes. Wah, udah mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enji. Salam Sejahtera kanggo urang sadaya. Puji sinarang syukur mangga urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Margi kalawan rahmatna urang sadaya tiasa patepang di ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Salawat miwa salam mangga urang haturkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luhur wasakulawardi fajar sim kuring ngucapkeun hatur nuhun pisan ka saderek rerencangan sadaya anu atos jios tulus nyempatkeun sumping kana acara patepang taun mun anak nadea anu ku sim kuring ditanyaa. Saderek anu sim kuring muliakeun kanggo ngampatkeun waktos mangga urang geura wae bacakan susunan program patepang taun dina enjing ieu. Susunan acarana nyaeta bubuka, ngaoskeun surat Al-Fatihah, sambutan ti orang tua, sambutan ti nadea, nganyanyikeun lagu patepang taun, niup lilin, potong kue satara matama, jeung panutup. Sateuacan urang neruskeun kana acara saterusna, mangga urang buka ti heula acara ieu kanggo maca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Acara salajengna sambutan ti orang tua nadea. Ka pangarsana mamati nadea sumangga dihaturanan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anu abdi hormati para saderek, anu abdi pisan cinta anak nadea. Puji syukur ka Gusti Allah anu Maha Esa anu atos mikeun beuncutus kanikmatan ka urang sakentenan ngahadiri acara teh satepang taun andana nadea anu ka-17 taun. Para saderek tatamu undangan anu abdi hormati, urang boga maksud ngundang rerencangan sarta tetangga dina acara pesta tepang taun andana nadea anu ka-17 warsi alhamdulillah anak abdi atos genap umurna nyaeta umur 17 taun. Mugi-mugi urang minangka sepuh ananda kiat dina ngabimbing anaking. Baroba kaayaan anakku soleh-soleha, bakti dina sepuh, taat beribadah, kesaan diajar, kapake kanggo nusa bangsa serta nagara. Sarta ageman ngaliwatan hajat di pesta tepang taun anak urang mohon doanya kepada sarta ananda radea mugi-mugi kaos umur. Amin. Para tatamu undangan anu berbahagia, abdi luhur wasta sepuh sarta kulawargi mentang hapunten luhur kirang napalalayanan tempat jamuan serta ngaganggu waktuna margi ngasempatkeun nyondong deui acara ieu. Sakabeh kulawargi urang bateri pisan kasih sarta mentah maklum kitu kaayana. Sakitu kira di antara pambagia ti abdi anu ngawakilan kulawargi ka MC atur nuhun luhur waktuna kanggo acara saterusna abdi kambalikeun ka pamandu acara. Mentah hapunten lamun aya lepat sanggem anu terucap sarta kira ngawidian di hati para saderek sadaya. Hari akhir sanggem abdi ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna pangbagian ti ananda nadea. Sumangga diaturanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi kuring rencang-rencang sarta rerencangan kuring sakantenan anu abdi sayangi. Ngegalkeun hatur nuhun anu sadalam jerona ka wargi kuring sarta rencang-rencang sakantenan anu ngawidian ngundang
deui warsih kuring anu ka-17 ieu. Gampil mudahan keikhlasan wargi, rencangan sarta rencang kanggo melowongkeun wanci guna ngahadiran acara ieu. Bade menangkeun balesan anu mending ti Gusti Allah anu Maha Kuasa. Ieu basajan pisan, entos wae abdi angger hoyong miharep dina wargi. Rencangan sarta rerencangan sapatenan kanggo mingkeun duana supados kirana urang dibere paos umur nambahan sae amal sarta tingkah pajengna. Warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna urang bade menyanyikan mamaos tepang taun. Dituluykeun acara niup lilin sarta potong kue jeung darede tamah. Mugi-mugi acara patepang taun ieu tiasa lancar sarta masihan manfaat kanggo urang sadayana. Utamana kanggo pun anak nadea. Kukituna mugi-mugi panjang umur, nambah dewasa sarta seueur rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae ti simkuring nu kirang langkung menta hampunten bilih aya kalepatan sarta kakirangan. Simkuring nedah sihampunten ka para wargi sadaya dina mandu program patepang taun ieu. Cepat dan gampang-gampangan Allah Subhanahu wa taala masihan kaberkahan kana sadaya permaksadan ieu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sakitu wae ti urang nu kirang langkung meta hampunten bilih aya kalepetan dan kakiranganana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We sing happy birthday to you and may